Teu bisa dicicingkeun ieu mah. Cingkeun mah kakak ngalunja. Ngaku eta saha nu nyupangan? Geus gandeng. Tong lo balesan. Sahanya kira-kira? Ngomong geura Kang sing jelas. Ari kitu-kitu teuing mah erep kasabaran Nyai. Yuh, ngomong. Terus gandeng. Tes tindi wae tadi sapopoe. Kang. Dan Nyai teh boga hate nyeri karasana Kang. Kalakuan tiba heula teu cager-cager meni robahna pisan. Asikal Kang ngecoman. Gandeng. Kenapa teh ngembalak teh? Bohong kabalorong tepak cupangan. Ngomong geura Kang. Maksudna Kang teh kieu. Gandeng ngobrol bae. Teu sudi najis ngadengan ge. Maksudna Kang teh Geus gandeng, hayang ngadengan ge. Pasti mantak penyerian, pasti geus ulin jeung si Iun. Lah geus, teu kusi ngomong, pasti mantak penyerian hate Kang. Gusti nyi eta si Akang dikumahakeun. Tah. Iya biang kerokna pasti. Har eueuh hujan eueuh angin ditudunun teu. Gandeng, ari mana sebenarnya hayang naon deui Yun? Hayu pengen ngagoda si Akang. Ulah selang empok, lamun hayang ngaharayan lalaki mah anu kasep neangan anu loba duitna. Ulah si Akang goreng patut kitu ge hayu bae dikukuntit. Yey, saha dibarina ge da urang mah geus. Geus heubeul, geus kabaca lah kagorengan maneh jeung si Akang mah. Teu nyi. Geus lah, geus katebak. Pasti teu kaliwat unggal poe babarengan ge. Nya kajen atuh geus teu percaya mah. Kajen sembarangan pisan. betul Kang, kenyindra manaon? Ngomong naon di Kang, teteh teh ngalakokoroto. Nya sapopoe teh bebenangan mah urang rek ngeusyeup. Yo, buru. Wadidaw. Tuh kadangnya ente yang ngomong. Kumaha dicari tanah Kang? Buka heula talina ya. Kieu ya caritana nama. Tadi isuk-isuk ke Kang ka warung, dititah ku agian ngalakoroto, cenah keur nguseup. Isuk-isuk teh Akang menang order sina pangneangankeun kokoroto. Akang semangat, beda hargana mah mahal 150.000 sakilo. Ayeuna lamun sapoe menang 10 kilo
Akang tereh beunghar nyi, mata akang semangat. Kaditu, kadieu, pula, bali, mudar, mandir, hayang menang berak daan. Tah, keur kalayang peloyong, jol nempo be akang eta sayang rarangge teh. Aku akang tuh di angkrog be sakalian puguh hayang menang berak. Tah, kalah keur jiga kitu, puruluk teh kana beungeut, kana awak, kana sagala bireng, daripada akang pingsan di leuweung, tah mun beuheung baleurem ge eta tetep kagelan rarangge. Tah, gitu dongeng nama. Ampura Nyai Kang. Kalau bangkar kami ngosok lah. Iun mau dicarekan.